Teh, teh, teh. Ayo mana Pong? Itu si Ropi ngamuk. Oh, si Ropi ngamuk. Oke atuh. Buru. Kela urang salin lah. Kela Pong, urang salin lah kela. Sok. Sari lagi lah. Mun make lah Pong, mah Pong disebut heula. Panik itu warga panik. Gul. Itu si RT. Woi, rekaman eta? Jai. Oi, RT, reka mana? Dekat sawah heula. Oi, edan si RT abang pejabat. Sawah wae eta make baju dinas. Komo lamun jadi gubernurnya euy. Aing mah teu kabayang. Anjay, ieu ret kecil suka nangis nongkrong. Da kumaha majuna tuh. Nah, RT nih janji jeplak eta ngomong teh kemana wae. Teh ka mana teh? Isu kene geus kukulintingan, ganu kerenean mangsa. Gagabah teh ngomong teh ka warung meuli kopi. Teh, ieu urang mah ngabejaan. Ulah loba teh nginum kopi. Kan lambung. Geus beunang lambung make kronis. Bahaya. Nya atuh kanu lambung, da moal lompat kanu sirah. Ari RT nu kamari ge nginum kopi ngabudah nyagulnya. Heeh. Andeng lah sok mana wae ngomong teh urang ka warung heula. Teu guna ngomong di ngaret atletik mah. Teh. Teu naon deui. Kopi hideung we hiji urang. Urang mah kopi susu. Tebaleng tadi ngomongkeun iya cenah sukana lambung. Itu paresan. Apal teu eta nu di galer. Aya nu ngontrak geus 2 peuting euy mawa wae awewe. Cek saha maneh eta? Kade bisa jadi fitnah. Lain gul urang makan hariwang. Kumaha eta lamun lain pamajikanana. Kumaha ta lamun pamajikan batur? Aduh anjir. Jadi euy. Tapi eta kumaha si RT geus apaleun acan? Justru urang ka didinya teh si RT bisi encan apaleun bisi itu encan laporan. Bener pi euy, lain antepan ieu mah euy. Soalna lamun diantep ayeuna. Leuheung lamun pamajikanana nya cek ente tadi. Ieu lamun lain pamajikanana otomatis kan lemur urang nu jadi gorengna. Eta urang teh eta nu eta teh nu di hariwang teh tah. Ayeuna kumaha atuh urang laporan ka si RT? Bener. Urang tepungan si RT. Nyalse teu? Nyalse. Ayo atuh. Ayo, rek dibekal wae tah. Bekal ya. Iya tuh. Saya maunya Sarpong maneh ku aing tadi disamper ke mana? Aku sedang sibuk Tah geuning aya RT. Geuning aya warga-warga Sarusa. Aya naon ka dieu? Anjay, teh. Geus telan dinas kieu rek ka mana ieu? Cing lah. Rakyat atletik mah yang apa? Urusan pejabat tungkul. Wah RT, lamun rakyat mah didinya ge mau jadi pejabatnya Pong. Tah. Kamu ke. Lain itu aya naon? Sing ngalabring ka dieu teh. Itu teh bari di ngobrol teh arah-arah enaheun. Masuk. Lain ieu teh sing ngalabring ka dieu teh ya aya naraon ieu teh. Lain teh ieu kami datang ka dieu teh rek nanyakeun, rek laporan. Aya naon ieu teh? Itu anu ngontrak di Kaler mawa awewe geus 2 peuting monok anu bener saksina ge si Ropi. Bener RT. Urang nyaksian kieu. Urang teh datang ka dieu teh rek laporan na geus itu teh geus laporan can ka RT ka sebagai kepengurusan. Can teh ari sugan teh geus apal. Can pohon meureun bae langsung. Naon ari RT antep kumaha? Da ieu mah meureun gulnya lain antepeun kieu mah. Lain atuh da urusin ieu mah kudu diuruskeun. Dah teh kumaha urang mah sieuna teh itu teh lain pamajikanana. Nyagul? Ya kumaha lamun pamajikan batur nu dibawana. Kan repot. Wirang mah saha deui RT meureunan. Wirang lemur deui goreng, ngaran lemur pasti goreng. Ngaran si RT jadi tercemar jadi goreng.
Kudu nama gerecep teh, buru-buru sok langsung uruskeun, tanyakeun bisi pohon mah. Gul kieu we atuh ayeuna mah urang barengan CRT kaditu. Heeh, leuwih Nyepongnya. leuwih halus gitu. Ayeuna we lah ngarata dilila-lila euy. Kembali lah itu pejabat mantep we heula. Tadi ada kerapat yang Aduh ay. warga nu leuwih penting orang lingkungan di lemur leuwih penting. Kumaha ayeuna isi si RT geus gaya kieu diturunkeun ku warga Urang ieu urang teh sampel. Lain pi keur naon idinya? karena ngon meri. Pedah pi tadi mana nyebak taran Laliur paranas ieu teh euy. Geus kasih mantri tuh hayang urang ge itu pae gini kan. Lain da urang mah atuh lain lieur ku eta urang mah Sayu. lain. Pi urang sebagai RT kudu ngayomi masyarakat. Pak Mantri, meriksakeun ieu hariwang. Aduh, sia ieu karunya budak batur RT. Aduh naon ieu? Areeng cenah. Oh. Sik kayak beladi. Anggal ari urut teh di bararesan deui. Leuheung lamun nyararewa mah. Deui mah rokok acan. Tuh kena aya si RT teh ku aing sampeurkeun geura. RT anger maneh mah. Astagfirullahaladzim. Cik Ropi ngomong jeung pejabat teh kudu sopan maneh teh. Di sopanan ge anger RT bantuan matara kabere. Kela bantuan naon ieu maksudna pi? Ari eta nu kamari bantuan tatangga mah mareunang nah ari urang henteu. Nah ngewa naon ka urang mana RT? Naon eta si RT jeung si Ropi. Siga nukur adu argumen. Oh, tapi teu hampur atuh urang da eta mah geus ti luhurna kudu kitu. Urang mah RT teu nyahona naon. Cigana mah ayeuna mah didinya kudu dilengserkeun ayeuna mah lantaran teu adil. Aya naon ieu? Asa gararandeng. Kok selain kolot wae ngobrol gegerewekan di luar. Hampur agul kagandengan. Iya si Ropi pedah teh ka bagian BLT. Pokona mah aing mah kecewa teh. Aing mah ayeuna rek ngumpulkeun warga, rek kagok rek ngalengserkeun didinya. Si eta kumaha eta maneh dilengserkeun gitu. Mau agul bobohan si Ropi na nafsu we meureun digana teh. Bener ketang teh jika nama keur emosi teh. Tah kitu teh euy. Resikona seorang pengurus mah. Anjir bener ieu si RT rek nyalonkeun jadi RW teh pot kababalatak kieu motor pot KS urang usik oge pantesan gede hati rek nyalonkeun jadi RW motorna di pabalatak kieu. Baik sia, balik motornya. Gua belum siasar teh ka aing teh kitu-kitu teh cabok kira. Lain sugana rek balik motor. Lain cenah mah rek nyalonkeun jadi RW. Rek pom. Ieu dititah ku warga. Sigan boga modal wae. Boga Boga sabaraha. Keluarga kita naik jadi calon RW. Goblok buyuhan eta nu nitahna. Boga modal sabaraha maneh teh. Boga modal nekat we jeung percaya diri. Atuh moal ieu ayeuna mah kudu lagi make modal mistis ayeuna mah tuh. Da moal meunang make modal kitu unggul. Sama urang kan keluarga dititah naik jadi RW. Udah atuh persaingan ayeuna mah ketat teh. Di mana pom? Erek, mun erek kurang boga kenalan. Di mana? Kasih Abah. Siapa di mananya? Ada di hari tidinya anu kaluhur naik. Ayolah orang antar lah. Nan kudu pake modal. Sabaraha eta modalna? Hanya saboga maneh menanya halus sama teh atuh sing loba. Meh jurusna leuwih halus kanan. Kembali yuk antar we. Nam atuh. Yuk ayeuna wae na. Kan telepon heula si Abahna. Siap-siap heula. Bah. Iya ya, mangsa bah. Buru gak siap-siap ayeuna kadinya. Duh, pom, duit tangga dibawa ku pamajikan di rebonding. Nah, maneh teh nyalonkeun ke kalak-kalak ku pamajikan. Geus we kieu ayeuna mah eueuh duit mah ku harta benda we. Kala daguan terus kedeung. Sok, tong lila. Sampurasun. Rampes. Bah, iya pasien.
Oh, gejero. Pong. Bah, Oh, calik. Kumaha eta teh pasadak-sadak teh beladinya. Nah iya bah pasien teh. Oh, iya bah abis aya maksud ka dieu teh. kumaha. Bade nyalonkeun RW. Lamun abis teh diajarkeun ku warga. Ku orang ngajakeun RW gitu. Alus paniatan teh. Sok terus kumaha. Ya mun abis teh hoyong dipanggieun ya lah. Pangnyeriatan Dan pada lawan si Ropi. Oh jadi calon teh ngan Duaan jeung si Ropi. Ayeuna urang ieu nya orang sareatan heula. Nya bah. Geus kieu tuh. Urang langsung we ieu nanya. So urang ieu orang jampe harupat lah gitu ieu. Ieu. Siap. Geus kopi aing atuh eta kakak dibeakeun. Iya bang apa mah. Oh, eta. Heeh. Ya sok aya nama bra. Entah gitu banyak. Heeh. Kita dah malam ieu bah. Bade pamit we. Nya kehe lah ulah kapamit atuh ieu kumaha. Tong kumaha diobrolkeun? Maharna. Iya bah aya. Oh, sakit teh kaduna teh. Naon ieu? Ata benda. Kehe lah. Ari Ageng mah henteu eta teh. Alah. Aduh, Tuh, gitu bah. kumaha ieu atuh ieu mah. Aduh. Bae lah. Kayak nu penting mah jadi Ya non. nya. Sok bae. Sekarang butuh ya yang masak oke. Tuh bra. Siap bra. Assalamualaikum. Salam. Aduh. Sugan aing harta benda teh emas 5 kilo gelempengan. Ieu mah parabot. Aduh anjay parabot butut. Atuh kumaha si komisi si ompong euy. Baelah si ompong mah berewe ieu tutupan cin. Aduh si Ropi euy. Wah ngajak ngaji yo. Hei, siakeurna RT maneh? Bah nireuwas. Itu palingan si RT jeung si Abah teh biar disamper eueuh. Naon eta lok-lokan kitu kos bangsat wae maneh. Siga nu boga dosa. Palingan di Dario. Hayo atuh ngaraji, lain cicing di jalan kos budak ngora wae. Wih, masih kena ngora atuh jiwa mah ieu teh. Sama polontong pisan. Ayo ulang nonton si Ibi ngobrol di warung. Oh, atuh udah can mulai pengajian. Can mulai. Bi, kopi tilu Bi. Lain mana eta RT? Tadi naon maksudna eta lok-lokan gitu siga nu boga dosa? Urang era ku si Ustad. Si Ustad nananyakeun wae. Kan didinya nu ngayakeun pangajian teh, didinya geus sabaraha bulan teu datang-datang. Kurang disamper mah ini ti imah mah ari didinya RT ka mana? Lain urang teh pi bah urang teh hari teh bisa ngaji bener karasa nama ayeuna baheula ku kolot teh ngaji tara ngagugu pisan metak urang ayeuna tara ini teh era pi bah teu bisa ngaji urang teh Jeung era sagala teh da urang oge sarua-rua keneh di Al-Azhar. Tah ieu teh nya ngaran-ngaran urang ayeuna ngayakeun pengajian kieu teh nyata jang diajar. Jeung diajar mah dah teu kapatok ku umur. Masih ayeuna urang geus kolot oge tetep wajib ari diajar mah. Atuh hayu pi bah tapi urang era moal ku si Ustad. Moal jeung era sagala da kabeh oge di Al-Azhar hayu ah. Urang teh bisa ngaji era ku Ustami. Moal hayu. Ayeuna mah jang kana kahadean mah ulah loba ka era. Teh ente sebagai RT kudu jadi contoh yang warga-warga nu lain. Geus hayu lah kono ulah. Ulah era. Hayu. Eta ieu ka belah dieu.
On aja.